akangna. Naon mana? Nah tadi teh lain dibejakeun atuh Kajang Bahro. Naon teh mana? Nya eta anu beja teh Mang Sadang teh ya. Anu beja keur mahabogarong lin. Oh iya nya poho akang teh mana? Tuh nya ku anger hari geus poho teh. Eta tuh da loba teh ngopi akang mah. Oh naon hubungan dikait-kaitkeun kana kopi. Poho mah poho teu budak teu kolot geus poho mah. Biimoh teu malire ngadon kodongkang kana cangkir gap kana teko tuluy dicicikeun nu eusina cain teh. Leguk atuh nginum. Sedangkeun Mang Kosih maleungeuna ka tenyo ngalinting deui. Beres dilinting cekes atuh si Udud teh disunut deui ku panekerna. Keun wae ge Kajang Bahro mah ka dieu deui lah. Urang bejakeun we engke mah. Nya kade poho. Ceuk Biimoh bari nuluykeun deui hancana. Mana? Lain subuh teh tadi belum opak. Astagfirullahaladzim. Nya kangna poho mah teh. Tuh nya sarua teh geuning poho. Biimoh nyerengeh. Tuluy katenyo cengkat. Leos atuh muru ka pawon. Teu kungsi lila geus balik deui. Bari nangeu nyiru leutik nu pinuh ku beuleum opak ketan. Mun ti tadi atuh. Nya poho mah teh. Temal Biimoh bari caga tuh nu nyiru leutik dina bilik nu geus beres. Iya ge untung we teu ku ucing. Dituna dihanapna jojodog. Wah mal beukiun atuh ucing kana opak mah. Ah cek saha. Ucing hideung geuning. Tah nu sok ka dapur. Eta mah sok ka karatak kana dahareun teh. Oh teh ucing saha eta teh? Nya ucing garong we meureun. Buktina geuning lauk mas nu menang nguseup si Sujan. Dipaling ku ucing hideung. Nya sahulu-huluna acan geuning. Digubug ge meureun. Ceuk Biimoh bari pepeta kituna teh. Ari Mang Kosih anteng we ngadangan opak. Kitu deui Biimoh sarua ayeuna mah. Kitu ngeunaan kaayaan Mang Kosih jeung Biimoh harita. Wanci teu karasa geus maju ke pecat sawed. Sora hayam jago kadenge kongkorongok ti kajauhan. Ditema ku baturna. Kitu deui ku si jalak piaraana nu Mang Kosih sarua nyelengkeung.